Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul didiyah jeung teu aya lalawanan pisani dina anu kadua. Panapsuka mangga di diri anjeun iya itu nafsu teh alhijabu eta halang ado mun leuwih gede anilah itina nyaho di Allah. Pamujahadatuha mangka imrangan ka itu nafsu wa qamuha jeung ngakerna ka itu nafsu wa mautuha jeung mautna itu nafsu tasil maka nepi anjeun ilahi ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Ibnu Athaillah sasauran mapatan santrina santri Ibnu Athaillah teu diukur ku kolot umur, teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa maca kana kitab. Tapi ukuran santri Ibnu Athaillah mah jalma anu aya kahayang, jalma aya kahayang tang tu leumpang, ngelempang tang tu datang, nu datang anu tepi mah. Ari keur ka Allah mah sabna nu aqrabu ilaihi min hablil warid teu aya pegat. Sabab nu aya pegat mah ku tepung jadi pegat teh. Mun urang ayeuna pegat tina jirim jeung jirim ku ditepungkeun mah eueuh pegat. Aya lalakon ti dieu ka sawah 3 kilo. Ku urang teh dijajah teh lalakon 3 kilo tamat nepi ka wusul tapi ka ditu ta eueuh. Ai ka Allah teh aya kitu. Bismillahirrahmanirrahim dibacakeun. Bismillah nyebut Allah. Allah yang disebutnya kasifatan Rahman jeung Rahim. Rahman Allah jelas wujud makhluk, Rahim Allah anggar wujud makhluk. Ulah disangka bahwa urang lamun keur angkat ke belah kaler teh jasad ieu we nu leumpang ke belah kaler teh. Allah nama ayeuna pre. Kapan jasad ieu teh dibawa ku roh. Jadi ini tak kebelah karet dibawa ku roh ku hirup. Ngan hirup nu mau hirup kana jasad teh aya hirup kahayawanan, aya hirup kemanusiaan. Kadang-kadang urang can apal nahan mawa diri urang teh hirup kahayawanan atau hirup kemanusiaan. Rek ka sawah lantaran usum nyambut na lektor. Gidig we ka sawah tah nu mawa gidig ka sawah teh eta teh roh jasad we katingali ku urang gidig mangul pacul ka sawah ngagidig ka sawah eta teh nuturkeun roh kuliru min amri rabbi roh ditasarup ayeuna ku Allah dina hate ka sawah teh ieu teh rek ngalektor lantaran usum tanur sabab urang tukang tani nyangan dahareun teh ya pertanian jadi uraganana nyangan ayeuna subur dahareun supaya boga keur bisa ayeuna berkilat bertingkat berpangkat. Tah nu mawa hirup kana jasad ieu teh itu teh roh kahayawanan. Roh kahirupan cara hayawan. Doma sapi jemuring mun dikencarkeun tirilikeun nyangan cukup saejo we. Urang ge kasawah teh nyangan dahareun. Yang kerpakeun tunaeun itu roh kayawanan. Roh kemanusiaan mana kuliru min amri rabbi teh abdi ku Allah ditasarup nuturkeun ayeuna roh nu qalubala. Abdi teh ku Allah di damel wujud nuturkeun roh nu qalubala alastu bi rabbikum ngajam qalubala bareto.
Jadi di sawah teh ayana abdi teh pulau diayakeun di sawah ge ku Allah bisa kena di sawah teh dihayangkeun jadi tukang tani alamat teh dibere untung tina tani moal boga teh kada ayeuna bahwa tani bisa nguntungkeun tapi Allah rek mere untung tina tani we ku Allah bisa kena lektorna ge malah kena lektor ge inget teh di babaku roh kuring kena lektor teh roh teh di mana ditasarrufna ku Allah kuliru min amri rabbi ditasarruf ku Allah abdi teh keur bisa nalektor inget kana tasarruf Allah mun jaman ningali kana diri nu ieu boga pagawean diri dia teh dibawa ayeuna ku roh ayeuna ku Allah jadi amal Allah kabeh man syahidal khalqa la pilalahum bisu diapali pakon pajak zaman ningali enak kana gawe jasa dulieun roh oge ku Allah digawekeunana amal Allah kabeh tangah kalau tungkul karena penuh ku amal Allah kan pakon pajak bagja jalma teh nepi ka amal la paila nu berbuat kecuali Allah bisa Allah nasarup enak kana roh bisa nasarup enak kana jasad ieu kudu bisa keun bobok keun nasepan bisa dibisakeun ya qadir man syahidal haqqa la qudrata bisuhudi qudrati faqad jawaja saja ningali ayeuna yen ieu teh bisa Allah ngaliwat enak tina dirina yen ka Allah anu bisa nasarup kana diri jadi tukang dagang jadi tukang tani tukang buruh untung ngadagang jeung tani Allah nu nguntungkeunana inget atuh kalau nu nguntungkeun diinget kana untung da wungkul di mana ingat kana untung wungkul teu inget kana nguntungkeun domba ge sapi ge kitu mata kamu urang maraban domba bruk krepes we domba teh karena belum nu mere tah domba mah kitu sapi mah kitu urang ge lamun kitu teh bangsa kitu atuh lamun kitu mah cenah kieu bae tuh ieu kabeh ditasarruf ku Allah nu katingali ku mata kepala ditasarruf ku Allah nu nyora ditasarruf ku Allah nu karasa aya rasa ditasarruf ku Allah kabeh amal Allah kabeh sifat Allah nu boga paling sifat teh dat Allah teh eta eueuh makhluk mah man syahidal khalqa ainal adam faqad wasara sulukuhu zaman ningali ka makhluk teu boga gawe kabeh ge eueuh makhluk teh nu aya teh Allah wungkul faqad wasara sulukuhu tepi sulukna ka Allah kamu kehalangan kene ku diri wa nafsuka iya ahli jabu diri kuring ayeuna aya boga gawe diri teh tukang dagang tukang tani tukang buruh di mana boga gawe boga untung tina dagang jeung tani kuring teh di aku teh beunang kuring matak al hijabu al adumu eta hahalang rek nepi ka Allah nu paling gede ari mujahadahna enak kana nafsu di perangan kana nafsu teh si nafsu teh diperangan supaya ulah ngaku bahwa kuring aya bisa boga jeung daek ku Allah dibisakeun dibogakeun daek jeung ngeker kana sakumaha nafsu datna nafsu antun kiro bila sifatna nafsu layarifu bila pagana nafsu palu dan bi nepi ka ayeuna maot teh si nafsu teh eueuh kahayangna dikurangan dahar, dikurangan sari, dilobaan dikir. Pikauh paeh nafsuna teh. Kamu urang ayeuna keur nuturkeun nafsu, empes mayeuna aya kaeling eueuh an nafsu ceukang disunu yamun. Jelema teh harees. An nafsu nu yamun. Paida matu di mana paeh si nafsuna kakara elingan. Paida matu intabahu di mana paeh si nafsuna kakara ina lilir disebutkan lain resep kana rupa lain resep kana sora lain resep kana rasa tapi resepna ka alun nyieun rupa sora jeung rasa eueuh ka resep kana nafsu maot ngaranna teh tasil maka tepi anjeun ilallahi ka Gusti Allah jadi geus ningali ina makhluk eueuh man saidal khalqa ainal adam faqad wasala sulukuhu zaman ningali ina ka makhluk
teu aya manuk wasora suruku tepi surupna ka Allah. Jadi surup ngaranna ina surup tepi ka Allah teh tingali tina rupa tina sora jeung tina rasa. Sok ngadahar kana gula amis tukang nyadap gampang apalin gula amis geus ngajaran sapanjang nyadap aya leumpang tina gula amis gula teu bisa nyeun amis amis teu bisa nyeun gula Allah ngadambel gula jeung Allah ngamiskeun kana gula timbul asma yakodir yakodir geus papangjieun asma yakodir jeung yang murid tukang nyadap teu leumpang teh da mata teu leumpang lain aya keur leumpang eueuh ngan kulantaran can aya kahayang ka Cibantar ge nu teu aya kahayang mah teu nepi boro-boro urang jauh urang Cibantar we ka madrasah Cibantar da teu aya kahayang teu nepi tapi nu aya kahayang mah boro-boro ayeuna deukeut sanajan jauh ka jeung morongen hujan di make jas gitu malah sakapung waktu kapanerian mah ampun hanya kal nah ka Cibantar teu Cibareto namun Cibareto beres apal-apal sapar awal apal-apal sapar sani paling tidak karena sapar sani mah meureun nepi dan mulai ieu tanya sapar awal nu kumaha mang sapar sani kumaha wallahu a'lam masih kene wallahu a'lam padahal mah gampang sapar awal mah di mana qalbun fi kaupukil mubin itu sapar awal teu apal upukil mubin gitu atuh ngajaran pelongkeun sia teh ka belah kale Tasik Bandung Jakarta Sumatera wates wanganana ka kidul teh Cikalong lautan Karangnual pakulon teh jeung pamijahan kawetan Cijulang Panganaran ngaplak ngeplik wates wanganana pinuh ku apana Allahu Akbar tah eta teh apal Allah marajit tina kana gede-gede kana kolot-kolot kana maot apa pinuh ku apana Allah bisa Allah ngamajukeun narupana sorajana bisa pinu ku sifat Allah jadi Allah Akbar apalna Allah Akbar sifatna ari apal jeung sifat di Madinah dat Allah tadat Allah teh eta nu ngaboan jeung sifat ku Allah dibere nyaho di Allah ahli Allah dibere nyaho teh lain ahli Allah mah teu dibere nyaho di Allah tak lamun urang enak can nyaho di Allah can jadi ahli Allah jadi hirup teh masih kena panyalalakeun kudu terang di Allah. Tah anu ngahalangan kan nyaho di Allah teh diri panggede-gede nama. Jadi urang teh kudu ngaleungitkeun pelongan kana diri. Dikataekeun enak kana apal sapar awal pinuh ku apal sapar sani. Ketika hadrat wahidiyah. Hadrat wahidiyah mana di babar ketika hadrat wahidiyah mah tukang sujud subhana rabbiyal a'la fi kaupukil a'la tukang maca kitab dia dituduhkeun can apa fi hadrat wahidiyah 3 tahun masandren can apa fi hadrat wahidiyah fi kaupukil a'la tapi nu mingguan masa setengah jam 5 menit kadang-kadang dibukakeun fi kaupukil a'la hadrat wahidiyah payuneun dat Allah nu nunggal mun urang rasa dipayuneun Allah dat Allah nu nunggal itu di hadrat wahidiyat matak naon mun keur sujud teh lain abdi nu bisa sujud ngan Allah ngabisakeun ka abdi kana sujud jadi nyaksikan gawe Allah nyujudkeun abdi rasa disaksi ku Allah keur sujud abdi rasa disaksi ku Allah keur sujud jeung gawe Allah kasaksi ku abdi nyujudkeun abdi itu di hadrat wahidiyat kitu-kitu teh hese ceuk nu bisa leumang ngan ari teu dibukakeun mah boro-boro jauh deukeut teu ka harti lagi. Nepi ka hadrat itu teu ka sapar sani. Jadi lain keur sujud wungkul sajan keur nangtung lain abdi bisa nangtung ngan Allah ngabisakeun nangtung ka bisa baku hirup. Hirup nu mah hirup ngaranna eta roh kuliru min amri rabbi. Firman pahalina lain abdi nu bisa mapah ngan Allah ngabisakeun ka abdi nyaksikan gawe Allah ngabisakeun abdi mapah ka belah kaler jeung abdi rasa disaksi ku Allah itu di hadrat Rabbi keur nangtung di hadrat Rabbi keur mapah di hadrat Rabbi bisa nyaksikan apa yakin nyaho di Allah sabab nyaho di Allah jeung gawena Allah nasuruh abdi tapi aja mah Allah aja
Kumahanya hona di Allah Allah ayat cek ajengan Allah ayat sakitu-kitu we rarasa teh geus iman pas kitu teh iman taklid perkara cek Ibnu Arabi bejakeun ka tukang muruk mingguan jeung bulanan iman taklid kholidan pian neraka rek cicing wayahna ripuh moal eueuh moal aya tungtungna rek amuk-amukan balas teu kaduga moal aya tungtungna so bejakeun ti ayeuna ceuk Ibnu Arabi Sanusi balasnya sababaraha kitab talatah Ibnu Arabi Sanusi iman taklid kholidan pihak neraka. Jadi ajengan teh ulah ngebodoh ngaji kadinya mah kudu hafal 12 pan teu kudu hafal 12 pan teu hasil tah di mana geus maut nafsuna eueuh nafsuna disengkeun nafsuna mujahadah ka nafsu tasil ilallah tepi ka Gusti Allah. Ari geus tepi ka ku anu ditepikeun itu wahbiah. Mun urang ayeuna can tepi ka Allah bisa nyebutkeun Allahu Akbar mah. Ngan can ditepikeun ku Allah. Tah ngaji mah geus daek. Tapi abdi can ditepikeun ku Allah. Tong eureun ngajina. Ceuk Allah engke mah tungtung umur. Rek ditepikeun teh geus aya alamat mah rek ditepikeun daek ngaji engke sabab loba hartana loba kabisana maju dagangna kudu engke teh teu karasa aya kabisa kaboga jeung kadaek mata brek gering boro-boro hayang nambahan sawah nu aya geus teu kapigawe boro-boro hayang dahar gemur nu aya geus teu aya kahayang teu yang teu yang dahar teu yang sare teu naon-naon tah tungtung Yuswa inget kana maot sapoe-saputing 22 kali jeung para syuhada dihijikeun disukan di masa tungtung Yuswa rek dicabut baik tajali apal tajali asma tajali sifat untung ngaranna husnul khotimah. Mudah-mudahan ibu-ibu jeung bapak-bapak anu ngaraoskeun asa can tepi we keneh ka Allah tong waka eureun ngaji. Ieu teh asa can tepi we ka Allah tong waka eureun ngaji di mana wae mingguan jeung bulanan. Engke padol Allah naikkeun ka darajatan pika tajali apa, tajali asma, tajali sifat, komo pika tajali dat. Wallahu a'lam bishawab.